medar deui ngahanca deui tur ngahibur deui wargi Dahlia dina radiona sewang-sewangan ku bidangan dongeng Sunda ti Dahlia anu dijomantarakeun 3 Lura 101,5 FM Radio Dahlia dina jejer carios si Konsleng Wilujeng ngadangukeun wargi Dahlia pikeun alungtik saha anu parantos ngalinglungkeun Barjaya dina waktu sarita Mayang Sakti gaduh gagasan yen pikeun alungtik saha-sahana jalma anu parantos nyalametkeun Hambali Injani si Omot sareng Wisrawa oge ngalinglungkeun Barjaya sareng anu sanesna ngutus Bilasmi kanggo janten terapi kanggo babantu di bumina Hambali anu salajengna dina dinten salajengna Bilasmi sumping kanggo ngalamar padamelan ka Hambali nya tanpa curiga Hambali nampi karena naon kasanggeman Bilasmi anu sejak babantos di bumina Hambali dugi kadinya amari teh urang lajengkeun serial Si Konsleng dina jejar carios putus Si Konsleng tanding titisan siluman karya Bagus Sarasvati. Wargi Dahlia urang tinggalkeun heula kaayaan di paguron Macan Bodas. Caturkeun Injani anu keur lumampah pikeun neangan laratan padumukan Akirangga Wulung. Dina kaya nyamar make baju lalaki jadi wanda jajaka. Injani memang kawilang laluasa oge dina lumampahna. Teu kungsi meunang gangguan ti lalaki anu hidung belang. Lantaran tacan meunang laratan anu pasti. Di lebah tempat anu kawilang rada jauh ka lembur di tempat anu ieu. Injani diuk dihanapeun tatangkalan bari ngaleureuhkeun ka capi bari galecok ngomong sorang. Nah di mana atuh padumukan anak Akirangga Wulung teh nya? Ini kesakilila na jeung jauh na lumampah teh. Tapi masih kan ditacan aya keterangan jeung laratan anu pasti geuningan. Ngan pira teh make henteu panggih laratan Akirangga Wulung teh. Meureuna ari ku kayang mah pasti teh bakal panggih. Nu penting kudu terus dikeureuy. Jeung tibatan aya di lembur tapi terus-terusan udah kuras karisi. Sabab geus bisa dipastikeun jalma saperti Barjaya oleh neangan cara jeung jalan sangkan maksud manehna bisa laksana teu kanet. Cek perasaan pasti bakal kepanggih itu. Kudu kalah kumaha oge kudu kapanggih. Kudu kapapai laratanana ngeunaan padumukan Akirangga Wulung.
Injani anu keur ngaleureukeun ka capek bari hate galecok ngomong sorangan jadi terus curinghak jeung ngaranyug kaget waktu ngadenge sora talapok kuda. Waktu ningali kalebah asalna sora Injani ngageter hatena sabab ningali rombongan Karaman alas waringin anu jelas bakal ngaliwat kalebah dinya. Gancang Injani harita muru kalebah ririmbunan dirina kudu gancang nyumput ulah nepikeun ka kapanggih jeung rombongan Karaman alas waringin. Rombongan barisan Karaman alas waringin bet ku kabeneranna teh terus ngadon laleureuh deui di lebah tempat anu dipake leureuhna ku Injani. Atuh kapaksa harita teh Injani nyumput bari ngahep-hep. Tina balik ririmbunan ku Injani bisa katingali si Dugul Waru digondeng kuduaan anak buahna dibawa diuk dina lebah tempat anu ieu. Si Dugul Waru ngareret kanu ngagondengna narik napas panjang terus nyarita lalaunan di barung sakapeung nyengir nahan ka nyeri. Ijen wawasen jeung santana si bocah sakti memang kawilang berat. Dewek teyangga baka panggih jeung bocah sakti seperti si Santana. Mun kitu mah omongan si Orek teh lain omong kosong euy. Ya benar-benar dah budak teh murid Dayang Widi Sakti. Bukti ajen kasaktian luar biasa euy. Untung dewek masih bisa balik oge euy. Untung edan euy. Saya dina hari Sugante nu kawilang si bocah sakti teh euy. Ukur si garang larang wungkul. Tapi geuning aya deui. Salah seorang anak buah si Dugul Waru milu mayeran caritaan. Duh si Odek oge tetela geuningan kasup jago Kang. Padahal nilikana kaayaan mah teu katingali ulat jago tah. Aduh bener-bener teu harti teh Kang bisa ngelehkeun 5 lawan ukur ku sageprakan mah aduh. Teu harti mah. Suka teh lain jago euy. Opan nenjo dewek bae. Si Odek lain jago. Tapi lantaran pengaruh kasaktian si Santana tah si bocah sakti anu diakonna euy. Jadi sabenerna mah si Odek mah teu becus naon teh. Mane teh lantaran pengaruh si Santana. Kitu tah panenjo dewek bae. Yan hebat tah si Santana bocah satik teh Kang. Oh kudu si garang larang deui atuh eta mah anu ngalawana. Tunggan urang kubahayo Kang. Geus gagal di bae karep jeung pamaksudan urang teh teh. Matak euy. Eta anu jadi bingung jeung anjeun keur dewek teh euy. Aduh, sabab si garang larang jeung Jai Wulung pasti bakal ngambek. Alalatan urang geus aya dina kagagalan ieu teh. Waduh. Si Dugul Waru jeung anak buahna bari leureuh teh terus ngalobrolkeun ngeunaan kejadian anu karanapan tadi ku maranehna. Injani anu bari jeung nyumput dina balik ririmbulan tatangkalan ngahep-hep we bari ngadedengekeun bari ningali tina lebah sela-sela dangdaunan. Salah urang anggota Karaman anu ngagondeng si Dugul Waru kadenge nyarita deui. Ieu mah kira-kira nawe Kang. Ya, ku taksiran ieu mah. Upama teh masih garang larang ijen kasaktian jeung Santana, sajan bakal aya dina kaunggulan Kang. Mampu moal da si garang larang jago urang ngungkulan si Santana murid Dayang Sakti yang Widi Sakti maksudnya gitu Kang. Ku taksiran dewek bae. Najan bener si Santana bocah sakti. Tetap moal mampu ngelehkeun si garang larang mah. Sabab kasaktian si garang larang sumberna ti alam gaib. Badaker dewe bae keyakinan euy. Si garang larang anu bakal unggul. Ngan tetep
Urang pasti itu bakal diambak ini. Bahaya tahu pun gitu. Buru-buru disingkirkan si Santana teh. Aduh, ileun. Pada asap para tongki yo. Pipi masih kena panas si asap tutung. Edan tampilingan anak si Santana. Aduh, edan yo masih kena nyari karena sana oi. Banget merasa mari katukang kieu. Aduh. Jadi yakin sekarang larang bakal mampu ngelehkeun si Santana Kang Baru. Bener oi. Yakin keur dewek. Si Santana jadinya bocah sakti. Tapi mau mampu ari kudu ngelehkeun sekarang larang bah. Sebab kasaktian sekarang larang memang susah diukurna oi. Si Dugul Waru anu keur ngalobrol jeung anak buahna teu ieu ngeuh. Lamun aya anu ngadedengekeun kana eta obrolan anu keur lumangsung. Bangsa nyaritakeun pangalaman anu karanapan ku maranehna panggih jeung Mang Odek oge bocah sakti ngaran Santana muridna Eyang Widisakti. Sedengkeun Injani anu ngintip bari ngadedengekeun kana eta obrolan kabilang kaget oge ngadenge ngaran Mang Odek disabit-sabit. Malah jadi terus diupat dina jero hatena. Mang Odek bareng jeung budak lalaki anu ngaran Santana muridna Eyang Widisakti. Kawilang bocah sakti anu mampu ngukulan si Dugul Waru. Saha sabenerna eta budak teh atuh. Malah cenah Mang Odek oge jadi boga kemampuan ngelehkeun 5 urang anggota karaman alas waringin. Panuju oge aing ngadengikeun ieu obrolan. Sikana mah ieu para karaman teh aranjah pilemuran meureun tadi nama. Tapi ke jadi saha atuh eta bocah sakti anu ngaran Santana teh? Sarta aya hubungan naon jeung Mang Odek teh? Jadi hayang panggih jeung Mang Odek kaya kieu mah. Injani jadi terus hayang panggih jeung Mang Odek anu kawilang badega satiana anu ngasuh ti lembut. Anu Satya malah bener-bener nya karasa kanyaahna ka Hambali jeung Injani. Sanggeusna ngarasa cukup ngaleureukeun kacape, harita rombongan karaman alas waringin teh rek neruskeun deui lampahna. Tapi acan oge indit aya nu datang nepungan, malah langsung nyamperkeun ka lebah si Dugul Waru. Malah datangna oge numpak kuda. Tetela anu datang teh Barjaya geuningan. Barjaya terus diuk di hareupeun si Dugul Waru. Sila dina luhur jukut garing, teu lila terus nyarita ditujukeun ka si Dugul Waru. Tenang beja ti urang lembur. Rombongan teh cenah teu bisa ngalaksanakeun pamaksudan ieu teh. Anu mata gancang, ieu teh nyusul ka dieu. Da pastina oge rek terus mulang ka alas waringin meureunna nya. Bener Barjaya. Terus serang euy. Geus meunang wiwirang pu ieu teh. Karep jeung pamaksudan aya dina kagagalan gara-gara panggih jeung jalma anu ngaran si Odek tah anu bareng jeung budak lalaki anu ngaran Santana. Kawilang bocah sakti teh. Murida Eyang Widisakti euy. Kieu kajadianna teh euy. Ku si Dugul Waru terus dicaritakeun ka Barjaya ngeunaan kajadian anu karanapan tadi. Barjaya ngabandungan pinu perhatian kana guaran caritaan ti si Dugul Waru. Sanggeusna cukup mere katerangan, harita si Dugul Waru terus mungkas kateranganana. Lah. Jadi gitu euy. Aduh, yang lengan nyeri deh, aduh. Maksudnya gitu tak. Pengalaman anu karanapan deh. Ugo memang di luar dugaan gitu. Maka panggih jeung kajadian anu seperti gitu. Mudahan si omat awel tajang si bogel kumaha. Geus diperenan jiwana. Ya geus dibinasakeun ieu teh. Jadi anu mantak ieu teh. Kieu ya Kang Baru. Pangna ayeuna nyusul ka dieu oge. Lantaran aya anu kudu ditepikeun ka Sigarang Larang ieu teh. Rek nepikeun naon kitu ka Sigarang? Tik
Coba jelaskan, aya naon ya teh? Ya kanu mata. Pugu. Gagal deui ieu teh ngabinasakeun si Omot Awel jeung si Bogal teh. Anu leuwih kagetna deui teh ieu teh. Ngeunaan saha sabenerna si Bogal. Teh lah si Wisrawa geuning-geuning teh. Jadi kieu ye jelasna mah ye dijelaskeun ku kuring ye. Giliran Barjaya ayeuna mah anu ngaguar pangalamanana, mangsa dirina gagal ngalakukeun tindakan. Sabab aya jalma anu pinunjul elmuna geus ngalinglungkeun Barjaya anu akhirna bisa nulungan Wisrawa jeung si Omot Awel kitu deui Hambali jeung Injan. Kabehanana ditetek teh anu kaliwat ku Barjaya dina waktu harita. Si Dugul Waru pugul we kaget. Kitu deui anggota Karaman Alas Waringin anu sejenna. Komo pangalaman Barjaya mah kawilang ngabingungkeun sabab tuk nepikeun ka harita masjid acan aya laratan anu pasti saha jalma anu geus ngalakukeun tindakan ka Barjaya saperti kitu. Tah kitu meureunna caritaana teh Barjaya. Lieur. Ya gitu. Kitu pisan pangalaman anu karanapan teh. Anu jadi bingung jeung panasaran teh ieu teh nepikeun ka ayeuna ieu teh. Masih kene terus disilidik ngeunaan saha sabenerna eta jalma anu geus ngalakukeun tindakan saperti kitu. Jadi ya kejadian kudu dibejakeun ka Sigarang. Jelas Sigarang oge disamarkeun panenjona ieu. Bukti si Wisrawa masih kene hirup aya di kieu na. Wah edan. Bisa kacolongan gitu Sigarang lo. Lamun gitu mah eta jalma kawilang sakti oge. Bukti da Sigarang larang bisa disamarkeun panenjona. Masa ada mangluk teh ya. Hari sugan teh geus beres we urusan teh Barjaya. Benang sajongjongan mah Barjaya jeung si Dugul Waru harita jadi ting haruleung. Duanana kawilang keur pada nyandang kahanjeluan hate. Sabab maksud jeung tujuanana teu bisa laksana sakumaha mistina. Kenyataan anu memang pada di luar dugaan. Barjaya narik napas panjang, telila terus nyarita deui. Bogu ge ieu teh dah. Jadi ngeunaan jalma anu geus nulungan si Wisrawa jeung si Omot Awel teh ya Kang Waru. Ayeuna teh sasaatna keur disilidik di tempatna Hambali. Sabab ku taksiran mah pasti si Hambali moal naon teh moal bakal nyahoeun. Di mana engke geus panggih laratanana, tah pasti bakal dibejakeun ka Alas Waringin. Si Hambali teh pastilah nyahoeun jika nama meureun. Jadi disilidik we. Sugana bener kitu si Hambali apaleun saha anu geus ngalinglungkeun kuring teh. Ayeuna keur disilidik ye. Sasaatna kitu. Coba kudu bisa kapangi. Kudu buru-buru ngeunaan hal anu saperti kitu mah Barjaya. Komo lamun ngingetkeun eta gangguan teh dilakukeun ku jalma anu kawilang ajan wawasana teu bisa dianggap enteng euy. Lumantak dimana ke geus panggih laratanana gancang diberesan ulah nepikeun ka jadi nambahan deui ya pihak anu bakal jadi panghalang karena segala rupa tujuan orang. Ya memang kitu maksud kuring oge Kang Waru. Geus beunang mah laratanana tangtu bakal buru-buru bebeja ka Sigarang larang. Sabab iwal tim manehna anu bakal mampu ngungkulan ka eta jelema. Memang jelas eta jelema ngabahayakeun. Bukti make jeung bisa nyamarkeun panenjo Sigarang larang. Waktu keur bawa si Wisrawa teh bawa sirahna si Wisrawa. Geus kapalingan deui Ipan. Atuh geus karuhan kieu mah. Ayeuna dewek jeung barudak bakal neruskeun lampah balik deui ka Alas Waringin we. Sanggeusna ngarasa cukup ngobrolna harita si Dugul Waru neruskeun deui lampahna.
Dina kayaan digondeng kedua orang anak buahna bari dibantuan waktu naik kuda. Harita rombongan Karaman Alas Waringin ari ninggalkeun eta patempatan bari jeung diawaskeun ku Barjaya anu ngajanteng langtung dina waktu harita. Injani anu nyumput dina balik tatangkalan jeung ririmbunan kawilang keketegan oge hatena. Sabab rombongan Karaman geus arindi tapi Barjaya mah masih keneh tetep aya ngajanteng dina tempatna. Injani anu merhatikeun Barjaya di tempat panyumputanana jadi tagiwur teu pugu. Sabab Barjaya masih keneh acan ingkah. Injani terus ngupat dina jero hatena. Kunaon ieu teh Barjaya teh lain gara-gara buru balik jeung init atuh nya. Kalaka terus ngajanteng cicing dinya. Aing rek bisa keluar kumaha ya teh. Ari manehna terus cicing ngajempel bae di dinya mah. Aku ari nyahoan ona manang mah kana kaayaan aing anu aya keur nyumput. Rombongan para Karaman Alas Waringin geus teu katingali. Barjaya terus muterkeun paneteupna ka sabudeurieun eta patempatan siga aya anu keur diteangan. Gobe Injani jadi beki henteu tenang hatena. Kaseuketan panca indra Barjaya memang luar biasa. Harita manehna jadi bisa nganyahoankeun lamun dina balik tatangkalan jeung ririmbunan teh aya jalma anu keur nyumput. Anu matak Barjaya harita terus nyarita ditujukeun ka Injani anu keur nyumput. Tontong make jeung nyumput sagala rupa. Coba keluar emongkeun diri. Lamun teu kaluar kapaksa dewek anu bakal datang narajang pikeun Nindak Andika. Hayo, keluar. Pugu be kaget lain dikieun Injani dina waktu harita. Sabab kaayaan dirina anu keur nyumput tetela bisa kanyahoan ku Barjaya. Ngaranan geus kanyahoan saperti kitu. Ayeuna taya deui pilihan sejen keur Injani kajabat ti kudu kaluar nemongkeun diri. Dibaruyung jeung hate anu kakategan harita Injani anu nyamar jadi jajaka kaluar ti tempat panyumputanana. Injani dina wanda jajaka satadina mah miharep sugan be Barjaya teu apaleun ka dirina. Mun teh mah nya teu apaleun geus tangtu dirina bakal salamet moal nepikeun ka diganggu ku Barjaya. Tapi harapan Injani nyalahan. Sabab Injani sanajan nyamar jadi jajaka tetela keur Barjaya mah henteu kasamaran. Barjaya netep seukeut ka Injani teu lila terus nyarita. Barung bari jeung serikeun ka Injani atau kalakuan Injani anu nyamar jadi laki. Harita Barjaya seuri jeung nyarita ka Injani. Aduh, nanaonan make jeung nyamar jadi lalaki sagala rupa Injani. Naja nyamar jadi aki-aki keur akang mamoal make kudu teu apal kawanoja nu geus mampu ngarebut hati akang. Ayeuna urang dipanggihkeun laku kabagjaan. Tak kudu kangkung ka kuring. Kuring mah lain Injani. Anjeun salah sangka. Kudu kabantah Injani. Bet dina sora oge teu kapalingan atuh keur akang mah. Manya sora jajaka sorana awewe. Dasar memang Injani kudu jadi milik akang. Tetela geuning. Akhirna urang ditepungkeun di tempat anu sunyi saperti kieu. Dasar kudu geus kapimilik Injani. Injani jadi ngarahu jero hatena. Tetela Barjaya geus teu bisa disamarkeun ku wanda jajaka antukna menang sajongjongan mah. Injani jadi ngahuleng lantaran bingung. Sedangkan Barjaya maju ngadeuketan bari suka seuri sabab bakal laksana karep kahayangna dina waktu harita. Kangaranan di tempat anu sunyi seperti kitu rek saha atuh anu bisa ngahalangan kana pikarepeun mangsana nyungsi diri nyorang badan Injani.
Geus teu kudu loba carita dina waktu ayeuna. Injani anu gelis. Di ieu patempatan ngan ukur aya urang duaan. Karep jeung kahayang akang moal aya nu bisa ngahalangan. Nu batak leuwih hade pasrah sadrah kana kaayaan anu bakal karanapan ku anu gelis. Anu jelas akang bakal tanggung jawab gelis. Injani tanggung jawab akang ke. Anjir, ulah loba. Ganggu ulah coba-coba ganggu ka kuring. Percaya, mun nya ngerasa jadi jago. Ulah rek ganggu kana lemah. Entong make jeung mundur-unduran gitu Injani. Sanajan lumpat ka dasar sagara tangtu bakal diudag ku akang. Geus moal aya nu bisa nulungan deui. Barjaya ngalakukeun gerakan anu di luar dugaan. Ngajamret ikat anu dipake ku Injani. Atuh ikat teh beunang. Buk Injani jadi ngarumbay. Sebrut berat. Barjaya beki subanget. Terus arangsek Injani pikeun dilumpuhkeun. Injani nyobaan harita ngalakukeun gerakan pikeun ngalawan. Tapi kacepetan gerak Barjaya memang teu bisa diimbangan. Antukna Injani ngalumpruk leuleus. Aya tangan pangawasa dilumpuhkeun ku Barjaya. Sebrut tak 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 lumpruk kebut. Barjaya nyerengeh seri iblis ningali Injani ngalumpruk di luhur taneuh bari terus nyarita. Aduh cek akang oge ulah make jeung hayang ngalawan sagala rupa Injani. Leuwih hade sadrah pasrah kana kanyataan anu bakal disingareupan. Anu penting akang bakal tanggung jawab. Hayu di bedinya tah tempatna ngarahusu gerak. Gep giriwil. Harita Injani geus teu bisa barontak deui dipangku ku Barjaya terus digolerkeun dina luhur jukut garing. Ningali Injani ngagoler, Barjaya nyerengeh seri iblis. Sedangkan Injani dina sorakna anu dumareuda di barung reumay Cipanon nyobaan cumarita. Is ente kudu reumay Cipanon gelis. Kunaon make kudu sedih nung. Leuwih hade tarimakeun nasib anu tumiba dina waktu ayeuna. Puguh di dieu urang teh ukur dua. Tenang, moal aya nu ngaganggu. Tenanglah. Kang Barjaya, sing karunya atuh ka diri abdi Kang. Piraku rek tega ka diri abdi anu teu daya. Cinta sareng kasukan teu bisa dipaksa Kang Barjaya. Bebaskeun abdi. Apakah Kang Barjaya tipu buku kaburan kabungan? Piraku teu izin melakukan tindakan seperti kieu. Bebaskan. Keur akang eueuh urusan jeung paguron gabungan Injani. Sabab anu dilakukan dina waktu ayeuna mangrupa urusan pribadi. Teu kudu cerik kumar kasedih gelis sabab hate akang moal ngadadak jadi leumpeuh. Kangarangan diri geus disungsi badan geus disorang mapiraku Injani make kudu nolak karena cinta akang. Aduh, ya wak, menisa kieu pepona, kulit menisa kieu mulusna. Aduh, hanya kaya teruh aktosna parantos. Aduh, jadi isuk deh ya teh. Aduh leres pisan ya dah waktu sabarantos teu nyekapan. Urang ecakeun heula ya serian si konceleng dinten ieu insyaallah enjing urang teraskeun deui. Atuh sim goreng dadan merah anu mancan tugas amit mundur amit munggur. Wilujeng gantun permios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio, panteng Dahlia. Dan akhirnya keranggamnya Dahlia prung ah. Go 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 go. Wargi Dahlia, cag heula.
urang ecakeun heula dugi ka dieu dongeng Sunda ti Dahlia dina dinten ieu dina carios si Komceleng. Tong hilap ulah dugi ka kantun enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami mung di 101,5 FM Radio Dahlia. Wilujeng kantun permios.